Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia ka dia asup ka dia ka jero. Aduh, perlu naon ieu? Bubuk ieu jamur kuli geus. Mungguna mah hayang dibayar. Dia terbuka duit ke kieu. Nu kumaha lah matul dia panas. Jadi geus ulap kita. Ieu mah minta gaji bae. Digawean molor bae, saham wae atuh coba. Ih, atuh kula mah tong ngarti. Teu deuk dibayar. Pan kula geus gawe di dinya nu ngitah, dia bos sarangan nu ngitah ka ieu. Atuh sasaha mas nu mayar. Nu penting mah ieu boga duit bija kuli. Di mana ya anggeuskeun heula pagawean. Kakalak dibayar. Tong hayang teuing, kopi eueuh rokok eueuh. Nya panas poe hayang ngarokok ge hese. Bos naon atuh nu kos kitu? Pelit. Weh, nani non. Nanti hakeu kamat. Pan kieu ri, mainnya digawe di dieu. Ceritana mangga bayaran. Aku pan beureun di mana ge. Ai pagawe cenah geus mah. Atuh nya hayang dibayar kuari lah. Di mana horeng. Ieu mah tong ngarti. Nu penting mah dibayar. Anggeus pagawe mah kudu dibayar jadi gawe. Je, pan bisa gitu. Ai kula mah kajen ku kumaha ge. Kuari kudu dibayar. Toh dibayar naon bae ku kula nu dibawa. Soalna kudu digawe. Ge, pan siapa tuh ngomong keras-keras di situ ge. Hayangna kumaha saja ngain kuari ha? Mun jadi marah pula. Digawe sakitu kudu dibayar. Komo teh lamun kepal. Nu kumaha eta urusanna digawe kos kitu. Dasar bos medit. Geus lah, udah ribut kalolot. Mah pokona mah moal hayang mayar pagawean cenah geus mah. Lah atuh intina mah kieu be bos lah. Lamun di dinya bung mayar mah kula mah teu naon. Neuk dibayar los, teu deuk sabodo, berarti bos teu tanggung jawab. Mun ngagawekeun jelema eta. Ngomong-ngomong tanggung jawab, dibayar kuari keneh ge, aing kurang nyawa heula yeuh. Buktikeun heula nu dibayar mah sababaraha duit los. Coba hayang heula kudu dibayar sabaraha duit. Yus, belum perlu ngomong tanggung jawab. Ya, dibayar kuari keneh ge. Pak. Geus bos lah, tarima duit. Tapi hayang heula ieu duit sabaraha. Pan bos geun 2.000. Moal ngundang saya mah aing geus naon? Digaji 2.000 sapoe. Atuh embung ieu duit. Ari embung mah geus cokot deui kurang duit mah. Geus bos lah, ieu. Duit moal ditarima ku kula. Sedekah kula geus teuing. Nu hade kula nitipkeun. Hujan ulah kahujanan, panas ulah kapanasan. Tah, esang kula eta sabodo.